Alus goblok. Geus kolote sian teu ngukur ka kujur goblok. Lain mikir mah. Keur bisnis aing mah nya mah. Bisnis naon sia teh? Leuheung kanu ngora mah. Iya kanu jawean nya geus langit. Nya nini goblok. Baik ayeuna mah rek kitu rek kieu ge aing mah geus capek moal nguruskeun maneh ngan aing mah heran. Heran kunaon ari ibu, Bu? Ya, batur mah ngundar teh nu ngorana, ieu mah kada nu kolotna, uyuhan teu liat oge. Goblok. Oh, aing geus sia. Nah, maksud sia goblok. Mangos mah sarwa kolot mah. Botak Aisyah ka mana? Eta mah rek ape mah karanda. Doakeun nya mah. Ajo, kumaha didoakeun sing sukses. Oke, siap mah. I love you mah. Botak, nah hari sia geus balik deui apel teh. Teu jadi mah. Nah, teh jadi botak. Anakna loba teuing mah. 12 mah. Lampah, kumaha. Anjing bingung ke aing Pak euy. Bingung kunaon ieu maneh? Bingung saking lobana cobaan Pak. Nah, kudu bingung sagala ieu maneh. Heuh aing bingung saking kulobana aing kudu nyobaan mana heula Pak. Cobain aing heula we atuh le. Ayo Pak gaskun Pak. Ayo. Pak, aing maneh kunaon? Aing teh geuring Pak, nasi teh ningali aing sasarung. Gering naon aing maneh? Kaciri sehat kieu ge anjing. Geuring panas aing teh Pak, tah cabak tah, nempe ka sirah-sirah panas mangke goblok. Ngeuna atuh le, gering panas tapi ka sirah-sirah mah. Mun aku mah sia. Bisa nyepok endog. Anak gua. Moy, ari Amoy teh aslinya orang mana sih Moy? Amoy mah asli Jakarta Mang Bule. Ngona tuh mau jadi orang Jakarta mah. Ngeuna kumaha ai Mang Bule? Ngona atuh sok lulukan. Ai Mang Bule orang mana? Ai Mang Bule mah orang Sunda tuh Moy. Ih belagu nya ngeuna jadi orang Sunda tuh Mang Bule. Mana di mana Moy? Heuh sakalipun teh langsung dibere mangga. Punten, mangga. Bang lapar euy kumaha puasa kieu mah? Nya atuh Put, puasa mah pasti lapar. Aya teu nya doa jang buat puasa mah? Aya. Doana teh kieu. Wajilu, wabima, wanakir. Naon mang eta artina? Artina teh wajib tilu, surabi 5, cai kecangkir. Boy, nah awewe nya mun dicabak susuna sok ngadat. Nya moal atuh jang aya ku kabogohna mah? Nya, tapi lamun lain ku kabogona mah pasti ngadat moy. Ya heuh atuh goblok aya lain ku kabogohna pasti ngadat. Nah, kudu ngadat moy, padahal mah kan saro daging. Nya beda atuh jang aya susu mah. Yeh, ari amoy, yeuh nya amoy ku jang dicabak. Kening teu ngadat. Nya heuh atuh goblok da ieu mah pentilan. Nyobana atuh ya pentilan. Kebetulan Pak Bule. Pak Bule besok datangnya ke rumah. Emang ada apaan Put? Ya Pepeteh membangun rumah tangga Pak Bule. Mau bangun rumah tangga? Iya. Sama siapa? Sama si Radit Pak Bule. Ah, kamu mah ada-ada aja. Bangun pagi aja susah, pagi bangun rumah tangga. Kenaon sih ya? Main bola, itu. Bidangku main bola pakai cireng, rekodin sih nya. Kamari mah babaturan orang maut. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sele asa aya nu aneh. Jadi pas maot rek dikubur teh senyum wae, teu bisa balem kieu we. Oh, berarti teh keur hirupna mahna teh loba dihina batur eta teh. Maksudnya dihina kumaha le? Jadi teh keur hirupna lamun dihina batur mahna teh selalu dibalas dengan senyuman teh. Tah, jadi maotna ge senyum. Anjir.
Good morning, Put. Morning. Poe ayeuna rek ka mana, Put? Ujang rek ngajak ulin. Mau ke mana-mana, Jang? Oke, mantap. Ari Puput, nuju naon atuh, Put? Nuju bebersih, Jang. Widih. Rajin pisan calon kaboga urang teh. Keur bebersih naon, Put? Bebersih cat Ujang, bising kapanggih ka boga urang. Jang, ya kopi. Cik atuh yang, kamu tong merek kopi. Kene ujang geus ngopi di warung Bu Ami. Ah, biasanya gesok minta kopi mun Ujang nganjang ka Puput. Ya atuh Put, kali-kali mana tong merek kopi. Nih, ilamu geus hideung ngopi wae. Itu sayang naon atuh Ujang, kayak susu. Tah, eta Put, susu. Ah, lalaki zaman ayeuna mah dibere susu teh lena diuyup, kalau ka dicook. Ah, perasaan ujang mah lamun nyusu langsung diuyup Put. Susu nu teh Jang, tapi susu nu ieu. Oh gitu. Terus mun hayang pengker deui kumaha? Anu abi mah cagakan balas ku piti. Si anjing cagakan batu mah cagakan teh dina susu, dina sukuk, naon di anjing dina mamas goblok. Si atuh geus puluran bisa goblok. Kadang